Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Para luna ratus kurung palias naraja ngalas hormatan simkuring para sepuh kasepuhan tokoh masyarakat, wabil khusus reng-rengan DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak kali Ibu jamaah sadayana anu sami hadir dina saahye anu teu disebatan simkuring hiji-hiji. Mudah-mudahan urang sadayana riungan ieu dina damet ayeuna sing janten wasilah lungsurna rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah Ibu bapak sadayana fardu kararung sunah kalampah ngaduhikeun fungsina kantor urusan agama kasakumna warga di dieu aya panginten sepuh tebih kaditu aya Pak persaajengan kanggo nganter, kanggo ngadongeng tiasa nyambungkeun kaitan sagala pihak kegiatan keagamaan. Mangga eta mah nya tah ieu farduna teh eta. Kanggo ti ditu mah sunahna kedah cumarios kaitan lebar panginten ibu bapak sadayana hadirna di sasihan siga kieu kudu aya kapetik hasilna ka ala buahna karasa amis kareutna meureud dugikeun canakeun ka bumi. Sanes tuangan canakeun ka bumi berarti ilmu pangintennya kayak wabil khusus panginten sakanten rajaban pangintennya sakantenan rajaban kieu ibu bapak sadayana ieu mangadongeng dugi ka sari teh asa kana deui kieu ibu sadayana bapak sadayana silaturahmi awal ngawitan nepangkeun bapak kepala rencang simkuring Pak Aceng oge abdi kaitan dina dinten ayeuna tos didugikeun pancen perkawis sosialisasi mah kahartos ibu tadi susah tadi teh ku abdi sameukeun kawat jadi naon wae atuh naon bu tadi teh kawat tadi teh di mana tempatna teh aya orang Pasre mah kawat di Cijahdra Moloh ibu teh Moloh teh kahartos naon duka lah Pak gancang teuing Bu kadangu teh kapangker kadangu ada ketulah lah ada aja kan dapat si cenah abdi mah barho tempo bubar pasti keun bae lah hatina keun bae lain ge pengajian lamun teu poho mah lain ge pengajian lain teu poho mah gitu ciri khas pengajian mah kitu beres ngaji pasti poho mata bulan hareup datang deui oge sabab nu kamari lolobana mah tapi ibu sadayana rek rajaban rek muludan lingkungan siga kieu mangka de rek sasihan rek muharaman rek nuju Quran anu diwanti-wanti ku abdi sadayana mangka de angkatna suku jeung lengkahna leungeun jeung keupatna imit sareng calikna socapan ninggalna cepil jeung pangdanguna urang sadayana ge weh di ieu tempatna kade ulah hilap paniatanana coba kana ngabas rajaban ge pangajengan rajaban mah supaya mundel amal solehna supaya jadi ngawujud amal soleh dina tambihul ghafilin 4 hal Bu anu nyampurnakeun amal urang teh oke diteruskeun ku ajengan bieu kade hiji ilmu kadua niat katilu sabar kaopat ikhlas paminten lepatna saur Syekh Samarqandi hiji ilmu moal ngawujud amal soleh ibi emak tuni juru moal ngawujud tingongkoak nepi kangung kueuk oge ari teu make ilmu mah terusnya salat mah jadi wujudan urang nilai analan urang lamun teu make ilmu ciri salami ieu tiba heula urang diajar salat rata-rata punten lolobana mah ilmu neuleuh beja ilmu neuleuh ilmu beja ilmu nempo kolot rukuna kitu tuturkeun terusnya
sakedik nu dipagahan ku ajengan, sakedik mami ece sakedik nu diwurukan ku carogena atara duka pernah duka henteu ku salakina dipagahan. Ieu rukuna kieu lempengna kieu, kadang-kadang istri ninggal pamaget mata rukuna teh siga lalaki marukan sarua kade mang caroge kade mang bojo urang si rukuna bisi kitu salila ieu teh katingali dari ngomong kena padahal kedah didempetkeun alasnya kedah di naon fungsina didempetkeun teh kade ilmu ieu teh kayak tanjung sholat sekalian nya sok ilmu nya teh nah bet didempetkeun cik tujuanna dempetkeun naon cik ade lamun apa tujuanna paingan atuh karek boga anak putra barangkali 2 sampai 3 ge si eta teh geus bintang gantina teh geus kahandap naon sababna sabab kurang bisa ngadempetna makanya lamun si eta geus dihanapan salaki teh kurang semangat ce bener gimana sok da urang teh hejo neuheur ningali awan neuheur teh panon teh Gusti poho ka pamajikan teh bisa jadi ieu kurang dempetanana cek si hibit teh alah heueuh kumaha teu da geus kagok da diseunah ge anger we nama ngalali we kade bisi gadung urang kali urang istri menang parawan sing matak sing telik rukuna kumaha naon teh ilmu salah serius teh ilmu ieu sabab ieu teh perhiasan anu di udag-udag ku jalu teh eta teh ku lalaki teh eta ku lalaki mah ada ciri khas eta mah da lalaki mah ti keur orok nepi ka sekolah teh geus eueuh ti mimiti eueuh huntuan deui eueuhan deui eta cocokanna teh so nya mah baleres teh urang mah lalaki mah ti mimiti orok eueuh huntuan bijil huntu nepi ka eueuh huntu cocokanna teh pangaresep eta si mah kalau kasedanya nya meni kudu jentrek lain kudu jentrekeun abdi mah menuju ka batur da abdi ge ayeuna heureuyeuh resep teh baheula teh resep wasap hartina maksudna kieu sing rapi punten sok lungsurna panyawa biasa aja teh mata upami panyawa waktosna bu dina salat teh kadang-kadang punten ieu kersa ajengan di dieu pilih nyebatkeun salat teh memang rupa oleh tina Isra Mi'raj sering ngadangu ibu gitu seringnya abdi mah salah sawios anu teu panuju eta salat disebat oleh punten yang milih di ayanya di mana we oleh Isra Mi'raj teh nyaeta ibadah salat sering ngadangu yo steno pendapat ngancek abdi mah teu panuju eta salat disebut oleh naon sababna punten hiji waktos caroge ece caroge ibi nyaba di damel di dayeuh mulang we waktuna teh cek si emang teh rek meuli naon ieu jang anak jeung pamajikan muli A B C D sagala rupa diringkitnya rupa-rupa datang we ka anak datang we ka pamajikan bukakeun nama oleh-oleh oleh-oleh kieu mah tersep mun meuli mah itu mun meuli mah ieu kadang-kadang majikan urang teh kan mending duitna sakalian bae nu kieu mah jeung goreng mahal deui niat mah mawa oleh abdi jeung Pak Kepala ku Pak Ustad bahanan we ayeuna teh misalkeun kitu nya lah ieu mah contoh supados ngartos di bahanan punten di bahanan abdi centang tu resep keur macan apa naon dibahankeunana buah moal kan ieu mah bisi ieu mah jerona canak we ku abdi canak ka bojo puter barangkali abdi cantang tu resep kabehanana kartos maksudna da oleh-oleh cantang tu resep kartos maksud abdi paingan atuh umat Islam ngaraku tinongkoat nepi ka ngungkul wani jeung gelutna lamun disebut lain Islam tapi karena salat cantang resep kabeh dah nyantana eta teh oleh harusnya tah Mas Abdi kadinya nyontokeun teh bosan nyontokeun dikit tuh
da disangkana eta teh oleh sok luar tina Islam wani urang dieu punten da can punten ieu mah urang pelak-pelakan cantang tu urang dieu kabehana umat Islam da cantang tu kabeh barani salat ieu teh wan teh salat kabehanana aya nu wani ninggalkeun da sabab eta teh dianggap oleh tapi salat teh anugerah dina salat sagala rupa dina salat sehat aya dina salat ngadoa aya dina salat kabehanana taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala di mana apalna tina ilmu apalna kumaha yang boga ilmu ngajina kumaha ini kapangasan model kieu cek mah teh da geus kolot tuh di juru geus kolot kumaha da mangkani babarian poho keun bae ciri khas pengajian mah babari poho hese geus inget poho deui leuweung mengarti abdi mah sering di mana wae ge di dieu gampang pohoan emut nu disebut poho mah artina pernah ingat cik sing telik ya nu jeung barho cenah abdi mah da bari poho nilai ge sombong kos nu ngarti we diomongkeun tadi teh na poho sabab sakur nu poho mah pernah ingat harusnya Aras bihande mata mun ieu ngaji minang poho alhamdulillah artina pernah ingat da bener sok harusnya mah jangan da ieu mah pohoan alhamdulillah sakur-sakur nu pohoan berarti asal teh inget heula terus poho laras ieu pohoan jadi diomongkeun ku abdi tadi nepi ka bieu teh inget kabehanana kan tempo bubar jadi poho ternyata tengah nu hariwang mah teu pernah poho da teu pernah inget eta nu hariwang mah mata ngaji lamun pohoan alhamdulillah mang poho alhamdulillah artina poho pernah inget abdi ka Pak Ustad ka pungkur pernah ka dieu sakali-kalina hujan gede bieu rek ka dieu aduh cek abdi teh poho deui belah mana da pernah ka dieu sakur nu pernah ka dieu inget ngan poho deui ngan ku sabab pernah nyebut teh poho nu hariwang mah teu pernah inget jadi can pernah poho ibi ngartos ngahulang moloho mata alhamdulillah pangaosan meseur poho keun bae dan haji mah da biasana ieu ibi ngaji mah biasana pohoan biasana pohoan nunutan ngobrol biasa ngaji mah kitu nyaman salah di mana-mana kitu ngaji mah lamun teu ngobrol pasti nunutan lamun teu nunutan ngobrol punten rada kieu-kieu teh jangan supados ulah aya nunutan komo speaker mah aya di lebet mah speaker ngarang nong toreng mata abi mah tarik-tarik teh bolotot nyarita supaya numpona ulah nunutan lamun teu nunutan pasti ngobrol tapi keun bae nu penting daripada henteu mah daripada teu ini aja dieu mata punten disi aya sok nunutan tong digeunggeureun ganjaran kontan ti Allah da kira-kira ti imahna teh beun darek tuntutan ka pengajian mah manehna puntennya urang daya pangjumahan di dieu nu jarumahan ka dieu dah naik khotib dolep pasti meureun rata-rata di mana-mana da nek nyebutkeun capek teu capek anu ngarangan asup ka masjid dek jumahan pasti tuluh tah ibu oge pasti ece ge ka pangajian rek jagjag rek ripuh awalna anger we cucungi tuluh mah hese dipater anger we tuluh mah matakeun bae tong digeunggeureun ganjaran kontan ti Allah biraku di imah narek niat tuntutan mah patah mah kira-kira hese sare di imah hese sare di imah loba ka susah loba ka bingung letakna ka mandang karep tinggal ini teh pengajian tadi onangnya tuluh mah datang gitu matak tong digeunggeureun anta jeung tong loba alasan ka pangawasan mah ceuk nyeri cangkeng teh mah asam urat teh mah sok loba nu alasan budahak wae mah
Apa nama? Budak bangor bawa ke masjidnya tak jangan isin budak tengah ngobrol daripada kalau udah ngobrol mending budak ngobrol makan baik. So aya masuk incung sana isin meni arera jeung sagala rupa bawa ka pengajian heureuleuh bae sabar daripada jadi alasan budak marewel cenah pangaosan Allah lobana ada alasan matak tong aneh mun budak urang nepi ka gede sok rewel bawa ngeujeun alasan tah pikeun ibadah nyari cangkeng mah aduh abdi mah ka pangaosan teh ajengan sampean asam urat beke moal kiat sila nangunyar Bama diulahkeun ka masjid sok nangunyar mah diulahkeun sok alasan naon deui. Hese nangunyar nyangkere pek bae. Teh mah. Naon sababna ulah janten Allah alasan supaya naon niat nyuprih ilmu teh sabab hayang nyampurnakeun amal soleh urang salah sahiji syaratna ilmu. Saur Syekh Samarwani urang kancangkeun ya. Ilmu kadua naon niat. Tadi teh ilmu teh li'anal amali la yasihu illa bil ilmi. Saestuna amal moal sah angin kecuali dibarengan ku ilmu. Nah, ilmu moal meunang ari ngaji nah henteu mah. Kade ngaji ulah pun dungan deui kitu nya. Nah teh ajengan teh tapunnya pesta dia dieu. Nah teh kamari mah ngaji ti kawa meuning abong bibir teh dibungku retah teh tulangan. Bulan harum mah datang deui aing mah tah nyungkelit hatena. Nyungkelit hatena sing lempeng Bu ngaos mah calik jeung sanes kantena insyaallah paniatan nyuprih ilmu dina henteu ilmu nah henteu nyang karuk dina qalbu minimal silaturahmi sareng tadinya silih doakeun insyaallah nu hadir di dieu doa anu mana didorong ku kaikhlasan. Ieu geus pasti teh kasusah kabingung aya teh kasusah nu matematika kabingung teu menghitung-hitung ieu aya di otak urang teh sadayana teh. Pangujung-ujung euceu abdi geus sami kasusah mah. Aya ngadoa we di masjid diaminan ku sararea wallahu alam duka amin anu saha. Ting tatangga urang, ting amin dulur urang. Lain kang amin ini maksud teh amin. Diaminan kalayan ikhlas nembus kalang pan istighatsah teh al-gaus teh pan nyuhunkeun pertulungan anu salih upami riungan kieu silih anteur silih dorong bisa jadi meureun ieu doa anu mana anu nalika nembus ka Allah kalian didorong ku amin kalian ikhlas lain urang geuningan tuh tetangga urang nu ngaaminkeun ka hayang urang teh bisa jadi lain anu ayeuna bisa jadi anu satahun kamari mata silih doa oge silaturahmi siliham ura nempelkeun dua dampal panangan ciri saur Imam Ghazali di antawisna nembongkeun siliham ura da di jalan pasampangan mah panggih contang tu sasalam nah ieu ge da geus jadi otak bubaran abdi yakin dari dieu ge da loba nu sok silih omongkeun teh sebenarnya sih omong nu hadir ieu mah ngomongkeun nu hadir ngukul ulah ngomongkeun nu teu hadir ieu nu hadir di dieu da loba nu sih diomongkeun teh sok aku we tapi ageung harepankeun bae sih diomongkeun engke daena ge siliham pura bubar ti dieu ngomongkeun deui gede harepan da bulan hareup panggih deui babari pan sih lubarkeun nya leres tina naon ti pangajian diingkig mah ka ngalimah ieu tinggal tepung ada pengajian matak sing ketol ngaji tadi tukang musil omongkeun mah dan ras masa David ras ngan bisi abdi bulan hareup duduk ka dikareu deui bisi da geus beres ieu pasti moal jauh ece ibi moal jauh panglah diomongkeun beres ieu pasti abdi eta matak ti ayeuna dihampura bisa diomongkeun dah bicantang tu ka dieu deui ngan maksud abdi silaturahmi rek bapa rek ibu sadayana ye nempelkeun abdi ce hapunten abdi sami-sami pan bahasana ge sami-sami loba jerut teh turun urang teh ngomong ya eta masih euceu eta belah lebaknya tiungna teh mending nyesol-nyesol apan urang teh geus dihampura abdi teh nya asal kitu urang kan bae gede harapan da bulan hareup bakal aya pengajian deui silih hampura deui urusan ilmu poho deui kan bae
Nu penting mah dosa inget-inget urang pernah ngomongkeun siliham urang. Ilmu kadua niat. Innamal a'malu binniyat. Sing lempeng niat teh. Komo naon hayang nyampurnakeun amal urang. Da abdi yakin punten rupa-rupa ari niat dina lambai mah eta mah sunnah. Nu pokona mah dina kaketeg hate urang. Larasnya, dina fikih ge kitu iraha hari niat dibarengkeun bareng jeung migawena. Ibi hayu urang angkat ka pangaosan da salaresna mah ajengan ibi teh tos sisa-sisa kamari tos niat ka pangaosan can ngancang dikersahkeun wawelek niat nah bareng ini. Sok aya nu diajak ari niat mah geus tiba heula cenah. Ngancan bareng. Tak loba lah diomongkan kita dah loba di abdi hayu aturan nyata niat mah entos dumeh boga dalil cenah saliwat dangan denge ceulin aja jauhna dina speaker di luar bahwa niat HDG jual dituliskeun mata urang niat we keur hilitna mah cenah niat kahadean we bakal dicatatkeun amal sae leresnya dengan kantornya ta eta dipake dalil anu ngaradul ngaji teh. So, udah ngaji apa? Dengan mah geus aya. Tinit-tinit. Ieu pengajian geus 11 tahun da can mantong-mantong. Mangati payun. Tah artina niat sing lempeng dina hate. Niat mah bu, ceang rupi-rupi. Tong borong utara nu hadir ge niatna di dieu rupa-rupa. Bisa jadi hadirna ka pengajian teh kapaksa. Tah ieu bisa jadi kalau aya nu kapaksa. Aya nu maksakeun, aya nu era wae. Da aya nu nyamper. Ya aing mereka ka pangajian. Lamun aya nu nyamper erek, nu nyamper mawal, aya nu nyamper. Aing mah kapaksa kudu ini. Niatna geus teu balik. Aya nu kitu. Era geus deukeut di ongkoh. Deukeut jeung masjidna era mun teu ini naudzubillah min dzalik niat lempeng. Lebar maksud abdi hanas urang ini ari niatna goreng berarti hese capek hese gawe bari teu kapake mending lempeng ke niatna ari ini wae mah ngaji oge kapaksa entong leungitkeun kapaksana mending ini beda antara kapaksa inditna kapaksa jeung niat dah hese anger inditna leungitkeun kapaksana ari init keneh mah niat sing lempeng nih niat. Katilu hiji tadi teh naon ilmu, kadua niat, katilu sabar. Tah ieu sabar. Bu dina ibadah ge kudu sabar. Ceuk kan dina ibadah teu kurang-kurang mah lamun teu dibarengan ku kasabaran abdi yakin can tangtu karuat ibadah. Tah haji di dieu teh kurang-kurangna sabar dalam teu sabar teh hayang. Matak loba nu teu boga sabar teh hayang ini. Dina salat ge nah salat loba nu teu sabar teu saeutik ceuk abdi ge nu ngaku Islam tiba heula ngaku Islam nepi ka kolot di sagarupan da loba nu teu kuateun salat komo ka masjid nya terusnya sabar punten ai sabar naon Bu ceuk mak naon sabar tumarima naon tumarimanya kletuk anu mau tetangga salakina ku pamajikanna dongkap rangka takziahnya sing sabar we cenah sing sabar sing ikhlas bari urang teh ngilu ngagenggeui ceurik lain ge sabar atuh mata punten pasunatan takziah teh jadi sunnah jadi nilai ibadah takziah teh muatan Bu lain ngilu ceurik jeung keluarga maot asa punten jangan tadinya kletuk anu maot datang we urang teh ieu teh kumaha da kamari mah damang ceuk nu nempo teh lain ke takziah punten masuk ka ditu nya sabaraha dinten teu damangna tilu dinten alah nya meuni anu mangkani dintu mangkani cik keneh jeung abdi teh ngobrol kamari mah teu nyangkinya ari Yuswa eta teh nu nempo ngomong ka keluarga nu ditinggalkeun hayang meunang nilai takziah punten bisa deukeut kana dosa Bu keur sedih disedih-sedih takziah mah dongkap doakeun beres tong loba tanya penyakitna jeung sabaraha rupa biasa di urang kitu nya
so saurang orang tongong saurang si emak icih nanyakeun geus cara diomongkeun ke keluarga nanti ke pamajikan nanti dibejakeun ti anu pikas jet nanti mah dirawah riwih teh nya tinggal ke pirang tongong datang urang Lebah usul kumaha ieu teh darak-darak deui ngomong deui eta mah ngabudah keluarga ditaritakeun ngomongkeun penyakit di awal sampai ke akhir teu kedah tak aja maduakeun tah aya kalimat sing sabar nya sakinya sabar abi daros sabar cek sabar naon narimakeun naon narimakeun naon kade itu baheula sok sering nyebat sabar naon aya hartina sabar itu luar kadang keluar sering nguping sabar naon aya sabar teh nah palingan atuh saya sabarna dengan apal yeuh punten karehkeun Bapak sepuh ibu sabar teh nahan perkara anu teu dipikahayang ku urang nahan ngaker sabinya nahan ngaker perkara anu teu dipikahayang ku urang heuk tumiba ka urang eta teh sabar nu normal pikiranna saha jelemana nu hayang boga panyakit nu gering pasti hayangna cageut ku Allah dikeresakeun gering bijil weh sabar da lamun nanya hate mah hayang cageut ta eta teh sabar tah deui umumna kabeh jelema hayang beunghar saha jelemana nu hayang miskin nu normal ieu mung kabeh ge hayang beunghar dikeresakeun ku Allah heureutpakeun pungsat paham koreh-koreh cok cek bahasa kolot teh mah dikeresakeun urang teh tenang we da aya sabar ibu punten da ngaji kieu teh dalam nanya hate leutik mah teu hayang sok bapak teh subuh as-salatu khairum minan naum ya salat teh da aya salat subuh ku 2 rakaat da lamun nanya kana hate mah teu hayang tek salat teh pokoknya da teu hayang ka masjid kudu berjamaah ka masjid jeung hujan ngaririncik subuh teh jaga penting nurut hotel jeung pamajikan urang kudu mandi heula ngawibit jeung sagala rupana da loba ngomongkeun ngangku sabab ingat ieu perintah Allah sabar kita teu hayang ngan urang kudu ngalaksanakeun aya perintah Allah mata katilu hayang sampurna ibadah teh aya sabar loba jalma nu teu kuateun ninggal loba jalma nu wani ninggalkeun salat ninggalkeun ibadah ninggalkeun puasa sabab eueuh sabar teh nahan perkara nu teu dipikahaya eta bu sabar teh kaopat ikhlas ilmu kahiji kadua niat katilu sabar kaopat ikhlas naon ari ikhlas Doing artinya pokoknya mah kitu lah cenah. Ibi ridho kabantos ikhlas ikhlas berarti teu ikhlas. Da ikhlas mah pagawean hate sanes padamelan lambai. Lamun sakur-sakur jalma nyebutkeun ikhlas berarti teu ikhlas. Punten enak asarnya usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilan sadayana pangintennya makmuman nya aya lillahi naon lillahi ta'ala teh karena Allah sunnah cek Imam Syafi'i make usolli madhab Syafi'i mah sadaya digerakkeun nganggo usolli tujuanna naon sing inget euy si lain teh salat teh lillahi ta'ala. Jadi urang teh jadi nilai sunat lamun nya ngadorong kana lillahi ta'ala ari urang salat mah kos panggil barang sholli kabeh lalako sadayana supaya hayang kadenge kudu batur hayang kadenge ku gigireun usolli lain sunnah nu kitu mah alif madahar naon sababna atuh batur geus Fatihah gampeur
Aya gitu. Do, geus puguh lohor asar mah disirkeun. Imam anu tarik teh hilu ditarukang hilu tarik teh sakang Allah. Ari sorangan pun salat teh ceuleuncan celang-ceuleng bari gancang. Luak liuk do, komun ibu-ibu mah ukur iklan. Na TV mungkul beres iklan geus salat teh. Balap jeung iklan ber ka ditu. Rata-rata sorangan tah niatna ikhlasanana didorong lillahi ta'ala karena Allah. Oh mau parina salat janjinya saestuna salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maut abdi itu milik Allah Subhanahu dina naon eta iftitahinna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akur iftitahna dia kieu sadayana eta teh janji euceuk ieu teh salat abdi, salat urang, ibadah urang, hirup urang, maot urang kabehanana ge lillahi rabbil alamin. Wa Allah. Nah nalika as-salatu khairum hayya 'ala shalah digero salat digero ngalangkungan adzan meuni seungah ongkono Allah. Oh itu rajaban kita karena rajaban seetiknya ajangannya puntennya na rajab da kudu anugerah salat na salat sok mata ka masjid ridona Allah teh hesenya mahal. Tah kadua punten dinu sanes aya saurajengan dasur naon ridona Allah mah teu mahal cek abdi mahal saking kumahal-mahalna teu saeutik loba nu teu mampu berjamaah teh mahal saking kumahalna murah keneh ka Pangandaran sabeus dua beus tereh kumpulna daripada hayang minuan masjid ieu. Terus ya oh komodor pan jarah ka pamijahan tereh keneh kan 2 beus 3 beus pinuh beusna dibanding masjid anu sagede pelok ieu heserek pinuhna berarti mahal salat berjamaah teh nya mahal di dana Allah. Tah mata alhamdulillah ibu bapak sadayana hadir na di dieu ieu teh golongan urang nu marahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang teh ulah dadelaek wae kana disebut mahal kana urusan duit wae atuh. Mahal, oh berjamaah mahal, salat mahal. Saking kumaha loba nu teu mararampuh. Mampu keneh ka kebon anu ka gunung puntennya gunung ka gunung keneh. Macul isuk cedur we kan ngungku gue ruku. Ruku kan macul teh ruku teh siga ruku. Lila sok. Isuk-isuk tapi kalohor karuatnya jangan. Abdi nanya ruku di dia sabaraha anu panglilana urang dia ruku sabaraha menit. Ruku na wungkul ieu mah. Aya palebah ruku nyebutkeun alasannya di cangkeng. Ari di gunung, eta teh nuju naon di gunung di urang di mah kopinya. Ngored, sok ibi ngored, mal aya ieu. Tapi da adung ngaran teh nu daramal kitu mah sok kana bedu anak teh kana adan semangat balbah lohor mah alhamdulillah. Artina lain rek salat, artina geus. Geus terus ya nu buru-buru gancang kacai gancang salat moal gancangnya ka gigi ka pinggir beureuna maroko heula melalaki abdi ge can 4 batang mah can maka ingkar teh mahal nyata kalau kitu mah gening mahal salat teh mata mangkane sakedik Pak Ibu sadayana kabeh gerakan salat ieu teh sadayana gerakan malaikat gerakan ruku sujud urang teh anu dicontohkeun Kangjeng Rasul teh gerakan mangrupa gerakan-gerakan salat anu dicontohkeun ku para malaikat di Baitul Ma'mur dalam panjang Isra Mi'raj panjang nomina teh ieu teh ruku takbiratul ihram ruku sujud tahiyat sanes kanten teh gerakan para malaikat dibagi-bagi aya malaikat anu tukang ruku wungkul nepi ka yaumul akhir teh keruh keneh. Aya nu sujud wungkul sadayana. Di mana Baitul Ma'mur para malaikat mata salat anugerah ku Allah dibikeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun dibikeun deui ka sakabeh umatna ka kurung urang sadayana. Tah mata urang
ulah ngalawarakeun urasan salat naon yeun dongeng Isra Mi'raj mah kabeh ge roba naon apa kabehan rek dibumbuan rek anu diuyahan rek di kumaha ge pantes kabehanana dongengan anu jelasna rata-rata saha percaya Isra Mi'raj nanti terjadi ka junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad lamun percaya deuk salatna. Ibu percanten Isra Mi'raj terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad? Bu, terpercanten teu? Lamun percaya, sok tanya batur oge lamun percaya tingali salatna. Sabab itu anugerah paeh poso Kangjeng Rasul ngalaman perjalanan spiritual cek asa ditemongkeun sagarupa kaendahan surga ditemongkeun kabeulihanana siksa neraka anu teu aya keterha hate teu aya na bayanganna didugikeun we ka umatna dugikeun ka urang tinggal salah narek salah pilih jalan lain ka urang sadayana hati abatan nabi kumaha. Jadi handai Bu Pak sadayana hayang sampurna amal ibadah urang tadi teh saur sesamar kondina tanbihul qafilin hiji ilmu nu kadua nya nu katilu sabar nu kaopat teu bisa ikhlas nepi we kana sabar tilu we ngumpul hese ikhlas ngajengan ukuran nepi ka sabar oh nyata sabar ge hese atuh nepi ka niat anu lempeng niat oge hese atuh ilmu atuh ilmu ge eueuh da ngadul atuh rek naon atuh hirupna ieu aya bagja hayang rezeki ti Allah hayang ari palebah ngalaksanakeun perintah Allah meuni gah naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ibu sadaya ieu teh udah busuk teh nyarios teu da palebah jeung asarna nya ngan ieu mah kusabab ieu silaturahmi kauning aku sadayana hapunten bilih aya nu mencong majengan di lereskeun di ayuman deui nya bisi nu barolong pan kitu nya barolong ayuman deui kitu lamun ieu mah hartosna reus abdi ti lebah katamu ka dieu silaturahmi ka urang dieu mudah-mudahan we sadayana naon anu didugikeun ku abdi sakedik mah aya canakeun ka bumi bapak ibu sadayana amin kasinggung teh ibu tah salahna ngaji mah kudu kasinggung lamun teu nyinggung-nyinggung acan berarti banel hate teh mah aya lobana kudu kasinggung ngaji mah ngarah robah ya kan sedang disebut kasinggung teh teu mantog deui bulan hareup lain kasinggung eta mah sulit ati belang bayah kudu kasinggung ngaji heueuh nya kudu getol kudu bisa kudu diomeng eta kasinggung ayo lain punung mata mah sulit ati kitu mah hapunten luhur saur bae cari kedaung cukup nuhun parapuntenna wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.